Ari geus nyingharepan isuk-isuk teh sok haroream ningali pigawean loba. Nyantos we dibagi-bagi mumpung paiki libur ibu lina mah teu bade ngadamel bala-bala. Nitangian sana ibu lina tos ngadamel bala-bala da barudak teh atuh geus riweuh lapar-laparan. Sok saur paiki teh cing seueur ngadamel bala-balana paiki mah bade mantuan heula ibu lina di lebat beberes. Sok aneh atuh da magrib teu sakitu diberesan tapi isuk-isuk teh anger we barala deui di tengah imah teh. Coba dipikiran gara saha anu ngabalana da meureun peuting mah pareureum. Ieu deui si Bintang matuh ari geus peureum dina kursi teh sepugu buluna teh murudul wae. Geus yakin we aya beresihaneun deui paiki teh dina kursi barala ku bulu ucing. Atos paiki tong kukulutus wae ka ucing da ucing moal apalkeun naon sok-sok we geura bereskeun ta beberes teh. Lumpat ka kamar budak da masih kene pabalatak atuh. Sakitu tiap isuk-isuk teh paiki sareng ibu lina teh mah patahan diajar meresan kamar. Muhun cenah muhun muhun barudak atuh ieu anger we pabalatak kene.